pan ieu keur sakedeung deui panen ieu ge. Teh kenal teh. Ya biar pas awal aja. Ya. Ayo, Pak. Enak genah sawah aing. Caina gede, turun yang cai mah genah. Tanggon lah. Nah akulah teh teu leber-leber caina ieu teh pan aing teh tipe tingula ieu yang cai teh. Kan saat keneh kieu. Oh pantesan dipontengkeun ku si juri. Meni genah pisan. Dan ieu mental teh setik pacai. Lain mentah setik-setik itu. Aing gedean kurudukan di peuting gula ieu teh. Saha? Hah? Teh saha da? Allah nu boga namangan aing. Itu korep cepnya. Mental setik patuh. Ai sia teu ngarti-ngarti. Ari sia teh ieu teh ngajak gelut ka aing ye. Aing. Bedus cai. Masalah naon ieu teh? Masalah. Cai. Masalah cai itu sawah aing. Dengkeun lah sia darah riuk sia di dieu. Ya, darah riuk sia. Ye. Sia kudu ngahargaan kasih bedus. Belaan ku kurunjungan teu penting neangan cai. Abg boga sia oke kitu ulah hauk sorangan. Sia mana yang teu aya ngeunaheun sia mah. Ayo di mah. Tong para sia masalah cai. Geus diomolan ku aing sia. Korep si bedus. Lain lu usah koretna aing depan. No. Aing teh cai repe. Garelo sia mah cai diperebut dan non dirasain. Kadang kita belum. Ayo di mah. No. Bagong tuh. Ai sia teh geblek teh. Oh nya. Bagong urang Badung lah. Badung cuma Siapa yang ngobrol waktu itu? Ya. Ntar ayah pulang bentar lagi ya, Mah. Kelo sia dasar budak bengal. Kira siang mah kebalik. Kumaha kamar. Kumaha aing mah. Aya. Kedua, aing era ku barudak. Aya rasaan samping teh nyaho pamajikan. Kelo sukaan.
Naon di situ? Sama kurang kecap. Kecap. Sama. Orang segedung. Ada ban banget ya. Iya, kecap teh. Nak, Mesti nu agung ari sia. ya, siapa? Geus beat ning keher teh. Ah, akan aing mah ingat ke RT itu. Ah, gaya ngare. Aing teh lapar saregi. Aing nomor amak. Aing teh kolot, ini kuda ku aing mah geus jawabkeun. Mau mikiran sama bapak.